Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi sameun sasabila. Satacana hayu urang panjatkeun puji sareng syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala anu tos maparinkeun rahmatna ka urang sadaya dugi urang tiasa kempol di acara dinten ieu. Hadirin anu dipika hormat ku simkuring, Bapak Kepala Sekolah, Bapak sareng Ibu guru anu dipika hormat, sareng rerencangan simkuring anu dipika cinta. Dinten ieu alhamdulillah urang tiasa kempol sareng patepang rarai dina urutan mariahkeun hari kemerdekaan Indonesia. Urang priyogi kauninga yen di zaman baheula tos seueur pisan pangorbanan para pejuang dina ngabelaan kemerdekaan negara Indonesia. Mata ku kituna urang salaku warga negara Indonesia, generasi penerus bangsa sareng kedang neruskeun perjuangan para pahlawan urang. Carana nyaeta perjuangkeun para pahlawan urang jeung ngawujudkeun cita-cita urang pikeun ngajadikeun kahirupan bangsa Indonesia. Tapi sebenarnya seueur keneh hal-hal anu tiasa dilakukeun ku urang sadaya sabagai generasi muda dina rangka ngeusian kemerdekaan Indonesia. Jauhkeun diri urang ti pengaruh narkoba, jauhkeun diri urang ti pergaulan bebas, tawuran anu ngabahayakeun nyawa diri, jeung sajabana anu mawa pangaruh buruk jaga diri urang. Hayu urang sami-sami ngalakukeun hal positif atau aya mangpaatna jaga diri urang, misalna nyieun prestasi di sakola, seueur maca buku anu berguna, diajar sing bener di sakola, jeung sajabana. Rupina mun kitu sakitu pidato ti simkuring. Hapunten saupami dina biantara ieu aya cariosan anu salah atawa kirang merenah dina hate aranjeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.